Sal, Mang Jack pangniangankeun travel ke umroh, tapi travelna anu bener-bener sal anu geus aya perizinanna. Ulah anu travel nu abal-abal, entong siga nu geus diberangkatkeun nepi ka bandara, baralik deui teu diinditkeun. Tah, lamun maneh bisa mangneangkeun travel anu bener-bener puguh tanggung jawab surat perizinanna puguh. Ku Mang Jack ke maneh diburuhan 1 juta. 1 juta? 1 juta komisi keur maneh. Bener. Aing rek ibadah umroh. Heeh. Jug jangan. Aslina 1 juta. Aslina 1 juta. Heuh, gua aing pangneangankeun. Cash gonjreng ku aing. Siap. Burunya. Heeh. Enak ge meunang. Jug. Cel. Nah, keur naon maneh di dieu? Keur ngomong motor king tuh. Itu. Heeh. Nah, bener Acil itu motorna. Nya heueuh atuh. Teu percaya maneh. Aku mah maneh mawana ke. Gagahnya. Teu percaya aing. Nah, isi mau anak kumaha ke itu motor jangkung kitu. Sia teu neuleu, pan ya aing make jajadog tah. Anjing. Ya, Cil. Aya bisnis Bisnis naon? neangan ieu euy. Ragi umroh geuning umroh. Umroh? Heeh. Travel umroh. Aya eta mah tenang. Tapi aya duitan we ieu bisnisna. Aya puguh ieu. Rada lumayan ya duitna ya. Hayu jeung aing king, ku aing diantir. Ayo atuh. Ayo. Tapi kela tong main hayu wae. Aing buruhna heula ieu. Sia mah acan geus minta buru. Sok geuat da eta mah dijamin aman. Tanggung jawab tapi eta teh. Tanggung jawab mana pika diturunkeun di jalan. Oh iya atuh ya. Tah. Ya pati ya. Buru Ayo itu motor kumaha nya cenah geus. Enggeus engke. Bae lah. Gimana sih teh? Tah yeuh king Rejapa PT Regata Jaya Pagansa. Oh iya. Jalan di Pati Ukur. Oh, di Banjarnya. Heuh. Banjar Kolot, Kota Banjar. Mana tuh ya pendaftaranna? Kajero ka dieu daftarna. Di dia bener. Heuh king. Ah, assalamualaikum. Alhamdulillah, Pak. Apunten ieu teh laras kitu mun bade daftar umroh teh ka dieu. Mohon laras A. Oh. Jadi kieu A. Mohon mangga A. Ieu teh abdi teh gaduh dulurnya. Hoyongan umroh cenah tapi hoyong kanu bertanggung jawab gitu nu laras nu bener-bener. Manawi ieu tos berizin. Mohon alaras, alhamdulillah panginten di PT Regata Jaya Paganza di Reja Fatur, parantos ber-PPIU dan terdaftar di Kementerian Agama. Oh, bener Cil di dieu cenah. Aman tadi mah. Ukeun brosurna we meurna. Mangga, biasa dibantu. Oh, iya nya. Kayak atunya pami cios abi ka dieu deui sareng wargina. Oh mohon mangga wilujeng satu-satu di jalan. Mohon atunya hatur nuhun pisan. Ayo A. Assalamualaikum. Aduh, maneh rasa aya. Aya Mang Jack. Ieu mah geus berizin cenah. Tah, Oh, di Reja Pak. Tour and travel di jalan di Pati Ukur 120 Kota Banjar. Banjar? kok di Banjar? Deket atuh di Banjar mah, di dia teh Ciamis mah. Tuh, hargana ge variasi tuh aya 3. Aya anu aya eksklusif ieu mah istimewa pasti. Anu 37.500 mah. Jadi Heeh. kumaha atuh? Ieu Komisina. nya oh atuh pan ieu geus aya. Ya, nuhun soal komisi mah. Engke lamun Mang Jack nah erek indit. Oh, hari inditna iraha kitu Mang Jack? Ya, indit mah. Ting ira kana 5 tahunan deui beureun sal. Wah, edan 5 tahun deui. Hah, nakunaon gitu? Cih. Anas aing geus mere ka si Acil. Hah? Pan ieu teh hayang apal ieu teh nanyakeun ka si Acil. Ya salah maneh atuh. Aing naik indit nage 5 tahun deui engke. Boga duit nage engke sarta ek umroh 5 tahun deui. Enggak cicing ieu maksudna disimpen ku aing ek daftar ka Reja Tour and Travel. Maneh geus punang komisi. Maneh mangke 5 tahun deui sa. Wayahna aing indit nage 5 tahun Kumaha deui. jadi aing nu tekor atuh ieu teh? Hah? Bayar heula ayeuna aing mah teh yang apal. Indit nage aing 5 tahun deui geus ieu ku aing brosurna. Atuh ieu aing kumaha nasibna? Ya tuh, itu mah dari tahu. Hadiahkeun, Acil. Urusanku. Hadiekeun. Ah balik aing ah. Nah, balik kumaha ken? Nun. Jack, kumaha ieu?
Kumaha engke 5 tahun deui sia teh. Gini kira-kira bija wawasan kebalik. Aing di mana? Rongsok. Rongsok. Rongsok bu, Pak. Rongsok. Kayak si Isa. Rongsok. Pak Jailan. Rongsok! Sah, mana sinarion ket ngageroan? Nek ngajual naon ket? Boga rongsok maneh. Jih, masa anu ngagero andalin urang atuh. Jih, lain maneh kumaha Isa? Pan sia hungkul di dieu ket. Masa anu ngagero anda ingat ngageroan ucup. Nya, pan anu ngageroan ket cenah rongsok cenah tadi teh. Di ditu meureun tuh. Di ditu kumaha asuran lagi ti dieu ket. Ih, nyaho aing teu ngageroan. Goblok teh makal ka ngahurian ka aing ket. Aing teh keur usaha ket. Masa anu ngageroan aing mah. Dulu itu juga mereka dulu tuh. Kok aing ngerian lah. Cop! Jih, kamu pasti bisa ngajak ribut ka aing. Nah, naon sih Sal? Goblok kalau ngajak ribut ka aing. Cih, masa anu ngomong kitu ket? Aing mah teu ngomong kitu. Huksa deui goblok, pan sia nu di dieu ge. Cih, bet nyawa teuing, musik sorangan kira lain aing nu ngomong Lah, ge. gandeng saha deui atuh pan nu di dieu ge maneh. Sia kunyuk. Oh, sia nu ngaheureun aing teh goblok. Hampura. Tuman sia burik leutik-leutik aing teh keur usaha ket. Ya, cek aing gelin aing ket. Aing mah teu apa ket, juga aing teh sia nu ngaheureun aing teh. Sia goblok nu ngaheureun aing teh. Awas ya ket sakali-kali deui. Bener Cup, aing mau gitu-gitu deui Cup, janji. Bener sia ket. Bener Cup, janji Cup. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Kalau saya mengulanginya lagi, saya berjanji lagi. Jadi aing lepaskeun. Cil. Yo. Aing ka ditu meuli hayam maneh meuli lauk ka dinya teh metere. Sabaraha? Kabeh we ta? Oke. Sok. Metere. Sedia ikan super segar TB Tasya Mandiri. Wah, lu sih kan aja. Beb, beli ikannya dong. Apa? Ini beli ikan. Apa kamu nyuruh aku beli ikan? Ya, Aku mah emang mau beli ikan. bedul. Sugan aing nu dagangna. Oh ya udah tuh sok beli aja. Wah makasih ya, kamu baik banget. Aduh, aing kumaha ya si Isal. Duitna kalah ku awe ieu di. Sugan aing nu dagangna. Ya tuh sok. Bye bye. Duh nasi acil teh ulah wae euy lila-lila teuing. Lila-lila teuing Cil. Oh, dia ngantri melina. Nah, ieu seupik pisan aja. Eta geus 100.000. Terusnya aing yang kira. Cil. Nah naon ieu kan? Anjing cilaka ieu mah. Nah naon ieu sia kunyuk? Pan aing teh meuli ka lauk nah sia meuli naon eta? Eta lauk. Lauk naon? Lauk sapu-sapu. Aya kira-kirana ieu lamun didagorkeun kana hulu sia, ngeunaheun mah. Aduh, ulah sang. Ampura. Aing caritana panjang. Hipnotis aing ku awewe. Kayak notis. Heeh. Raka hipnotis kumaha Jadi ket? ka olo we. Jadi kitu tah. Kitu kumaha ket? Aing teh panggil jeung awewe di ditu teh nepak aing teh. Aing jadi ngepleng segala tuh. Aing HP di ka bawa cincin eueuh di penta. Eta lauk di kitu. Jadi aing teh lupa diri. Lupa. Heeh, ieu aing yang ngisinya. Heuh sok atuh. Ya aya wae ket deh. Aman aing. Mah we carana mah.